man aftara zananul ghurub jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema geus bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka bae titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar aya naon Pak deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan we kieu tah di kaso teh pan kasona mah awi banget asal geus keluar bae set bae laporan geus bah geus tong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok sia dasar ta santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bahaya aya santri teu beres ya bener bae mau pangitiknya nah emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran ta santri eta heran itu mah kula sok didongengkeun bae teh santri ke holil teh anu maling gedang teh atuh panceknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua da asa-asa kieu wot laporkeun ku lurah pondok aya nu maling gedang saha cipulan panggil ku ki holil panggil gedang bawa sini bawa carekan ku nya nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya aduh ki holil pohoan habisin sama kamu habisin dibelah habisin jangan ada yang tertinggal semua bijinya juga makan waduh artinya ilah waduh dibari ceriknya diusir deh pulang kamu pulangnya datang ka imah nyeun pondok santrina breg loba jasa kata ditakun loba jasa santrina loba terus barisa ngaji nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae wih si eta teh maling gedang jadi kiai Masya Allah geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cek nya teh aing ngajen kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya maling gedang dilaporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah nya ngarep-ngarep dibawa ku nya tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin nya ngarep-ngarep dipanggil henteu bae sia aja sih aing mah teh dipanggil-panggil ya bebeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa udah semua orang tahu nggak orang lo udah ambil semua ya sebab besok mau ngebesan Pak Yai wah ceknya lain mah cilaka ya lain deui urusanana tuh horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap ka siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaka maneh kabeh horeng keur nurukeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen kumaha ngan syaratna teu meunang menta. Yai menta putuh. Ya, batal kos kitu mah. Teu meunang. Coba kiai ge teu sabere-berena, teu sabere-berena. Tuh, di dieu baheula ya, di dieu santri teh santri kitu belet biasa. Ngajina teh tidak bisa-bisa. Kebeneran aya lauk di masjid aya lauk langsung diteri we ku betik letik eta langsung bisa ngaji
langsung iya santri di dia zaman abah langsung bisa ngaji terus nyana soroganan rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri masya Allah tak uang mantak besi orang manggil lauk sih ada putuh eta iya tuh moal kiprawira teh barang ditinggalkan ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak orang kiai orang terjadi kiai lah orang ke Mekah bae ka Mekah nyilip maksudnya nyilip sama ke Mekah lantaran isin tadi no urut loba santri aja santri nyilip ka Mekah maksudnya dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya jangan ada ya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tak keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu we geus dahar nu kakana teh tajang sia bae los kana teh aing mah teh hayang di dahar ki prawira duana tok masyaallah ti hari teh muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa ka kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti sakira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing kasia cak ya nanti ya tah mantap besi air roti enggak sikat horeg sama malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna sing hade tah lamun penting-penting mudah keur ngawirid naon bae aya roti geus sing hade ayalah santri di dieu nu Badung mali bejakeun santrina sebab ku harina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dia santri abah kuari hirup kayaknya bukan santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasi na deket ke Bogor ka dieu nyana bukan santri biasa eta keur Badung na di dia kulantaran abah nyurah putuh taya santri manggil lauk ditereu ya bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge. Kuari ge Badung ge nya mah. Geus jadi kiai ge kan bisa ngaji. Aja dicolok. Pan baheula mah lain listrik lampu tempel. Lampu tempel teh kapan aya ieu tah. Ramohongan. Tah ramohongna ku nyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak. Masa asak ayalah di dia ngaranna mau dibejakeun hirup kene kuari boga santri deh ngan rada boga sekolahan tan hiji mah aya sekolahan MI lah bicara kurang mah tapi nyantri biasa hirup kene mau dibejakeun ngaranna nya geus sok ngaji seribe moal salahnya ieu lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sekolahan tan nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid baik itu maca sholawat tipe timpan baheula mah bilik ti beurang kene ku nyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu diletikeun ngawirid lampu letik pan aya lampu tempel mangga nah bisa letikeun asal asinar bae diragakeun ku nyana di luhur blek ka handap langsung ditubruk di dahar aja na seserian mah kalah kucing garong mah lu kata tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge kok enggak bisa ngaji gua kata dia ini padahal putunya gede sebelah gini diareupeun nyana seserian bae untung enggak ada kucing lu di situ goblok teh teman-teman mah atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung lain putuh tah mah kos kitu batak sih ada tah urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada emang babaturan bloon jasa ye eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon bener eta baheula mah sangar kan di dieu teh sangar warungna kebelah ditu aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba biasana marhaba santri ka warung ganyawan punyana ka warung aing popocongan beurangna aya nu maot wow eta santri balik ti warung teh potong sieun nya leumpad di dinya kene potong
Masya Allah eta nyada kanta si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan balik kan ka pondok di pondok aya pocong di gang teh apaan pondok gang gitu tah aya pocong ya jangan suka nakut-nakutin gua lo epak beneran koclok lu yang bener lo lu mah kayaknya pocong beneran eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya na rame aja serta ngobrol nu mantak rame nyin popocongan jeung kula jadi eta kan manggih pocong namanya na sorangan jak kula maju karunya nu balik ti warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nuleunyana lumpat di dinya bae. Ye, kasih sae jelema ieu. Aja ku kula digituan teu bohong teh. Oh, karak reda. Kula mah tetep bertanggung jawab. Si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok berarti aya gang pondokna teh belah di pondok make gang tengah-tengah. Ternyata ka dinya aya pocong di tengah sana. Wah, jangan suka gitu lu ah. Allah. Kareng pocong bener atuh kula kadinya ngagoler nyana eta lakon bae lakos gitu sangar di dieu sangar guys pun dicaritakeun di dieu sangar lain lalagan putuh loba jin loba kemudian kuntilanak loba di dieu loba nah ieu lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib ternyata encan maka wajib imsak begitu nyaho wajib imsak tetap wajib qada lalawara nomor kalima laman banalahu yaum salasina Sya'ban nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada tanda geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon diurang kungsi debat adu masalah mendingan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodanya sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nyalahkeun ge antep geus teu bagus ieu tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibenduk ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ti Abah lamun endeu puasa sapinah bae atau riyad eta bae ge eta mah Abah ge lamun endeu puasa teh mun teu sapinah riyad entek digonta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah endeu kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocor leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah Masya Allah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyak urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingser kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtulu shaum biridatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min zalik zaid puasa murtad batal wahidin head seruiti puasa berbayat batal
Wanipasin nipas sarwete puasa nipas batal. Awiladatin wilada batal. Jununin edan batal. Sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal bae. Biigmain jeung ayan batal. Sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana. Terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid. Jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram. Nu head teu meunang puasa haram puasana. Wajib buka. Nipas gitu kan. Aya nu jaiz, nu sekadar menang doang. Kama fil musafir wal marid. Jelema berangkat ti dieu ka Surabaya, rusos doang aya kamenangan. Dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae. Kitu kene nu gering teu terlalu parah. Tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat, bisa ngajeroan ieu gering, dek langsung bae puasa, dek buka mangga bae. Aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari atuh 5 poe deui pas Ramadan kodo nyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal haram nyana ngabatalkeunana tuh. Selanjutnya yang wajib kodo jeung fidyah duaan nya wajib kodo nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib kodo nya wajib fidyah 2 macem hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana eueuh masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat ku deudeuh-deudeuhna ka anak ieu awewe buka puasana eueuh masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik turun atuh teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah aya ge kabayan mah kumitohana titah ngisang embung kebayang, saya lintas ngisang, tiris, bau, tetap embung, goblok sia, ayo karena tiada gimana sia, tuh ngisang, embung tiris, biasa tinggalkan kumitohana, itu kebal nyana teh ngojay, kebayang, saya kenaon, ngojay silem, tuh ngisang embung tiris, tolong deh coba. Ai silem daet aing ngisang embung cakena tiris teh eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Bagdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nyaho wali nyolain nu jelas pikasirieun be kabayan mah geus eta bae non gara-gara mentara gaji bah kula mentara gaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabaya tuar ku nyana we bret gara gaji ku nyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh
mal beres cenah ieu mah ieu tuh karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu ceknya nanti halu atuh dibagusan ku nyana halu teh geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong ceknya na cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pake nyeuhil we dijieun pake nyeuhil teh sagede lah sagede ceuhil kieu kieu bae keur nyeuhil mitohana datang wan bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitu ada goblok tolol sia tangkal kayu sok itu badena jadi segede gitu bagus sakit ya jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah ai 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol teh minantu kos kitu tah udah menceritakan kabayan puar eta tokoh parahyangan teh boga kabayan sagilek nak pikaseureun we kabayan